Ya weh guys amat ya. Dicat lah ku aing sugan be dibales. Aduh, keselamat ya Facebook kau nu ngecat dong kuburan anyar bae. Ih, saya nu ngecat kaing tumben-tumbenan. Iya sahanya. Yes, dibales. Iya Arif, cilaku. Emang Dede orang mana? Oh, iya Arif Cilaku. Dede orang Tenjo, Kak. Tah dibales. Oh orang Tenjo, deket ya kecil aku. Sore ketemuan yuk. Atuh hayu Kak, ketemuan di mana? Di Lamede. Oh, di Lame, Kak. Oh tuh, Kak. Dia siap-siap pulang. Oh itu kakak lagi siap-siap gelap. Siap-siap lah. Yang si Medbang itu kudu manis kuat lebih dari. Yang itu perlu gayung. Si bulat dia langsung. No. Sisir kemana sih sisir? Nah sisir sama aja yuk. Mana kacanya? Nah pangis ya kaca. Banget ya semua diragu kendai mah buk basa. Bidadari aing mah geus pohong geus malope dia pokona malope. Siap-siap pelan, nak ketemuan jeung AA Arif. Supaya gelis nak ketemuan jeung AA Arif. Mislah lumayan saking mah gelis bakal lendaikeun eta lalaki kain. Lah aing siap-siap geus turun. Ekong di mana nya? Telepon lah paling. Isiran bae jomblo sabun ge ku banggaeun hirup jadi jomblo sabun ge. Ih aing mah kuat. Ih. Saha ini nelpon? Ih, si Arif ya ieu mah. Halo. Aya naon Rip? Kong dari mana? Aing keur di warung. Oh di warung. Antar aing yuk ketemuan. Oh, ketemuan di mana gitu? Di Lame. Oh, di Lame. Oke, siap berangkat. Sekarang jada ieu motor tengah dukung enak ketemu. Kenaon motor tengah hiro. Ini kapal akan dirupet.
Si kemana si Arif cenah hendak ngajak ketemuan geus burit deui can datang aduh. Eta tangkorak si Arif parak datang kita di poe kita nggoan budak teh. Siapa sih mana bae kebel-kebel teuin Arif? Ayo. Tuh ayo aing kita di geus siap nganggon siap. Arif berangkat lah. Saya pede mau kau ketemu dengan Ayu. Ih, sepeda jasa sia Arif, beungeus sia mah geus diragukeun deui pokona mah gampang lah geus cewek. Sasi nu teu nempel ka sia. Tugas. Ih, aduh. Kemana ya Arif? Kira nak ketemuan, tak heubeung nyong geus kurit. Ieu si Arif unggul. Lainnya apa enak? Oh, meureun eta. Tapi tina bodina mah bagus eta Arif. Dulu ge geus teu ngaragukeun deui eta dari tukang ge. Pokona mah eta mah. Saya sampeurkeun lah. Cantik, ingin rasa hati berbisik, melepas kerasaan. Lumayan Kak. Kakak kadieu jeung saha? Gerokeun coba titah ka dieu rezekinya bae. Apa deh Kong ya? Oh iya, nu namina Ayu. Oh Kakak. Sesuainya yang ngaranna sama-sama Ayu. Bisa bae ama. Ada hati yang bermanis dan penuh cinta. Salaman. Penting kajin lah diulinan. Can diulinan Kak. Oh, tuh kajilah. Kong. Oh, itu. Kebel-kebelnya. Kunaon Kak? Teu. Emang teh orang mana? Orang Tenjo. Penting da kulin kajian apa ulah? Kajian. Jadi kajian. Oh, biasa bae Kak. Minta nomor WA na ge supaya penting kulin. Penting nang apa lah? Menang apa itu? Oh ya.